dina ninggalkeun pirang-pirang kahayang. Eta cenah yang agung teh. Sagala rupa syahwat, sagala rupa nu dipikahayang tinggalkeun. Salama masih kene ngalajur kahayang keagungan jajauh deungeun. Dahar masih kene kulah pilih deungeunna, mas kahayang. Tinggalkeun. Otak urang mah mau pilih-pilih pangnyokotkeun we nya. Sagala rupa kahayang, batur boga anu sugan hayang keneh lawan tinggalkeun. Matak sumberna kapuyeng jelema teh tina sabab naon? Tina sabab kahayangna basi keneh dicumponan. Coba setiap kahayangna dilawan. Di imah geus puguh aya geulis anger nu batur hayang keneh wae. Tadi teh non kudu dirobdus sahawat, dilawan cenah kitu. Mau nyandung-nyandung aja bawa kahayang. Pangna nyandung nama abis geus teu hayang tak nyandung gitu. Jadi kudu nepi ka teu hayang. Salah mah hayang keneh tinggalkeun cenah. Kayak mun geus teu hayang we. Ae pitarkiha tegasna mah dina ninggalkeun sahawat. Sagala rupa sahwat teh cenah dilawan kahayang teh. Kahayang naon we nama? Rek dahareun, rek pakeun, rek tetempoeun, rek kagindingan, rek naon bae gitu. Ditinggalkeun ka arah keagungan ku Allah bakal dilungsurkeun. Matak geus tara dahar, bilang tara dahar. Tara dahar diajak ka pengajian tara barang dahar. Cicing we manehna mah. Gayem wae. Gitu teh. Da pindah kana jero tas. Kentongan. Ya teh geus mulai naon ninggalkeun sagala rupa kahayang. Wa inna tamattu jeung sanyana ngeuneunahan. Jeung sanyana ngeuneunahan ae kamalal lintifai tegasna mah sampurna ngalap manfaat. Tegasna mah sampurna ngalap manfaat. Mun urang hayang ngeunah di mana tempatna? Fi ayyamin tawilatin eta tetep dina pirang-pirang poe tawilatin anu panjang anu lila. Kangenahan anu sesungguhna aya dina poe anu kacidok panjangna bahkan eueuh tungtungna. Naon ari poe anu panjang anu eueuh tungtungan teh dihartian di tafsiran ku ulama aya fil akhirati tegasna mah di akhirat. Jadi ngeunah anu sesungguhna mah di akhirat. Di mana di akhirat teh? Da akhirat teh aya dua tempat, aya surga aya neraka. Fil jannati tegasna mah di surga. Jadi lamun urang ngarasakeun kangeunahan ayeuna di dunya kabeh ge eueuh anu kangeunahan tawilah eueuh. Sarakeun kabehan oge. Sok naon anu lila ngeunah teh? Jika nu anya persiapan lila make jahe, make madu, make naon? Rahasia. Awak hayang cager pan make jahe, make naon kitu tah? Teu lila mah gitu. Ekstra jos di mulut teh. Worting neng. Terus sagala rupa ke awak cager sakedeung tong boro-boro nu ngeunah nu nyeri lagi sakedeung. Pan baheula teh aya sahabat nutup non. Jadi manehna teh hayang curhat ka mana ieu. Dawuh WA harita mah curhat oge. Teu bisa nyieun status. Akhirna neangan ka mana ka khalifah. Khalifahna keur dipimpin ku Sayyidina Umar bin Khattab teh. Hayang curhat boga pamajikan teh ngacabrak aduh kana ceulik teh gitu. Teu kaok balik telat atawa naon teh diomong. Teu ngeunaheun teh panas ceulik cing jawab dia mah. Akhirna curhat ka Sayyidina Umar bin Khattab. Ari karek datang kana lapang panto imah curhatna teu jadi. Balik deui da ngadenge Sayyidina Umar ternyata pamajikan leuwih keren. Wah leuwih keren. Aya pas manehna ngagidik teh ini ketempo ku Sayyidina Umar karer rek ka mana? Nya tadina mah abdi teh bade silaturahmi ka dieu rek naon? Ieu teh aya peryogi bade curhat. Atuh nah make teh jadi. Ah da geus rasana mah meunang jawaban. Naon sababna? Kami teh boga pamajikan aduh geuningan mun teu kuat geuninganan istri pangasama leuwih ti abdi. Akeun naon rek curhatkeun ari kanu kieu mah. Kieu kadi heula. Ye. Oh ibu-ibu bakal mengenang ibu.
Ari urang boga kewajiban unggal poe masak lain. Aing masak kewajiban saha? Kewajiban urang dipigawe ku saha? Ku istri anjeun. Anjeun boga kewajiban nyeuseul lain boga dipigawe ku saha? Ku istri anjeun. Anjeun boga kewajiban ngurus budak ku saha? Dipigawena ku istri anjeun. Kewajiban anjeun. Ah gitu. Akhirna terus disebutan kabehanana keun kusabab loba kewajiban nu dipigawe ku istri anjeun sing sabar we heula da malila. Oke ge pae ieu. Da malila cenah kitu. Ngan beureun urang kudu inget aya pandauhan Kangjeng Nabi saha wae istri anu nyeusehan pakaian salakina setiap kali nyeuseut dicatat 1000 kahadean. Awewe pada teu hararese mata koge. Komo nepi ka boga salaki teh buukna diminyakan, disisiran ku pamajikan teh. Eta teh cenah lamun urang ngisikan aing ngisikan teh pan beureun bea sabaraha ribu beureun tamun saliter oge ieu setiap butir-butir teh bakal jadi hasanah keur eta pamajikan. Amin. Bakal jadi kahadean. Gimana aja teu diaminan ge bakal jadi dah. Ieu teu butuh kana amin ieu mah asal mata kira-kira pagawean anu kira-kira kewajiban salaki teh geus tawarkeun ku urang. Yos ku abdi wae gitu. Ngan urang nu jadi salaki bener kudu rada mikir gitu. Rada mikir. Loba kewajiban dipigawe ku pamajikan heueuh lebah di adat beusan mah narimakeun we atuh lah gitu. Da moal lila teh engke ge hayo we. Biasana nu minang ngambek mah sok tere pae. Kalem we kalem da moal. Pae naon lah. Pae naon lah. Jadi ngeunahan teh di mana tempatna di akhirat. Dunia tak lain tempat lain dunia tempat perih. Nya aya sakapeung-kapeung sok ngeunah gitu.